Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, abaraya sadaya ya tak budak ya teu keur naon ieu di dia mamang, keur naon di dia. Abang beurit keur naon di dia. Ya, Bang Ilham keur naon cenah di dia ya, keur naon caritana teh. Alang layang, guys. Alang layang, mana nang layang ieu mana nang layang teh katingali atuh. Oh, itu. Hayas Mang Juber. Mana Mang Juber? Wah, Mang Juber ya keur ngapungkeun lang layangan cenah. Itu lang layangan. Mang Juber atuh ieu tuh. Lanjutkeun lang layang gitu mah teh hiber-hiber mah atuh lah. Deui. Beratet eta ku spidol eta tulisan. Gimana rasanya angin di atas? Sangat dingin sekali. Dingin sekali. Gimana ketinggian dan kecepatan anginnya? Yang ada rasakan gimana di atas sana anginnya kencang sekali enggak? Kencang. Laut muncang. Wah. Isin, Bos. Oke, saya tadi ke pulang we mikiran naon, abangnya mikiran naon ceh. Lapar teu kuat. Hayang naon lapar teh? Hayang. Orang kabeh itu saeutik aya budak leutik deui di dia ninggal layang. Hayu harangingan teu pararuguh di ditu ieu. Naon ieu nu dirasa ieu. Belum puasa kieu mah loba nu araran ieu. Hal berat eur atuh mang ieu kumaha atuh eta. Hayu atuh adukeun jeung bae ditu tuh. Oke lah. Halo kan, bilang nak. Kumanehan? Gua tinggal ya tuh ya nilo dapat beak gitu eta sakitu geuning saeutik nilo. Beak mah ujang isukan. Saeutik nilo naon. Terus sahabat baru jabat. Oh, kok sore ini mengabarkan sakit wae ti kusan. Wah, Jaber cenah tuh. Tinggalin teu ngapung Jaber itu tuh. Teu ngapung kunaon cenah. Wah, ada bang babeh oge di ditu tinggal bang babeh tuh babeh ka dieu. Aya babeh anu ulang layang di rada rame sore ieu. Biasana sok arareueuh ieu. Orang berarti kabeh kidul ieu teh aya naon di kidul itu. Orang interogasi ya, budak bocil. Ya. Ai Ujang ti mana? Ujang ti planet mana? Ujang di mana? Di planet mana Ujang? Ujang di mana? Ujang. Ai Ujang saum teu? Enggak, tahu di mati puasa. Tadi juga ada jauh di masjidnya. Di masjid. Para saksi ya tanya. Para saksi. Ah. Ayo Ujang lang layang dah mana? Iya. Dan eta mah. Tuh dia pongkeun tuh. Iya mah nya. Mang bonggulnya, bong bedegul. Tai ya boga lang layang. Sok apungkeun atuh apungkeun tah adu kita. Dicokot. Apungkeun atuh lang layang cokot deui atuh cokot deui. Apa yang Anda rasakan ieu hulang-hulang wae tadi ieu? Mikiran naon Amang? Mikiran Mikiran nang layang ieu ngapung ku naon? Atuh, lang layang nang. Oh, mesinan. Angin ya, karena ada angin. Eta lang layang bisa ngapung gitu padahal mesinan ya. Kumaha ieu? Mana jangan teh ya? Jangan mana dah. Kota kiber deh. Kumaha ieu? Jelaskeun kumaha ieu cenah lang layang masa bisa ngapung cenah. Ku angin nih pernah lain Ku angin. Lain Di kumaha ku angin? Di kumaha ku angin teh cenah. Katanya nya angin. Hah? Teu deuleu taneuh heuh. Mana pun wae. Oh. Pararites cenah tak itu amang itu nago gue tinggal ke teker naon itu. Belah itu nago gitu. Aduh. Gede. Ngadu. Ngadu cenah tak ieu teh. Sponsor ya, sponsor. Bocor wah itu tak tilu kali itu bocor 3 kali. 3 kali. Oh. 3 kali ibu. Bulan puasa 2025 bocor 3 kali. Aku udah nama bocor 5. Eksaran di samahan dua deui. Tuh ini kayak 2025. Ini juga. Ben, samahan ka dieu. Mau jalan jauh.